Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa tepung laung paamprok jonghok dina materi mata pelajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah urang masih di pasihan kesehatan kasempetan dina dinten ieu kangge narima materi ti ibu. Tong hilap sanaos ieu pembelajaran teh dilakukan secara daring kukituna tetap diniati karena Allah, ditoto, ditata hatinya, pikirannya untuk bisa sadar mau menerima materi yang ibu sampaikan. Satu acan diajar, tong hilap ngadua heula dina manah sewang-sewangan, tong hilap oge di absen. Nah, untuk yang di rumah silakan mengisi absen melewati Google Classroom. Nah, untuk yang di pondok silakan kalian koordinir oleh satu orang dan dikirimkan ke ibu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Langsung saja ke materi. Nah, materi ini untuk bahan UTS nanti. Untuk itu mangga regepkeun, dangukeun, kupingkeun, perhatikeun, pahami, cermati naon nu ku ibu diterangkeun. Namun bisa mah tulis poin pentingna wungkul. Sangkan ke haridep kangge ngapalkeun bahan UTS. Nah, materi ayeuna teh nyaeta materi laporan lalampahan. Materi laporan lalampahan anu tujuanna atau udakana teh hidup teh bisa nganalisis eusi, struktur, jeung aspek kebahasaan dina laporan kegiatan. Jeung ngarah bisa nu engkena hidup teh tiasa nulis atau nyusun laporan kegiatan dina materi ieu. Jeung naon sih ibu laporan lalampahan teh? Ieu wangunan laporan lalampahan. Laporan teh nyaeta mangrupa hasil atawa naon-naon anu dilaporkeun. Kagiatan nepi ka laporan disebut ngalaporkeun. Ari kagiatan nyusunna disebut nyusun laporan. Nah, jadi kagiatan ngalaporkeun ieu teh nyaeta tulisan atau omongan anu eusina teh nepikeun gambaran tina hasil kagiatan anu geus dilaksanakeun. Nah, kagiatan teh bisa naon wae, bisa mangrupa kagiatan lalampahan, jalan-jalan, kegiatan maca, nongton, jeung rea-rea deui. Jadi inti nama laporan lalampahan itu naon-naon nu ku urang di laporkeun. Misal ibu tos nganjang ka kampung adat nu aya di Sukabumi misalkan. Nah, saat tos kegiatan eta rengse atau seudah kegiatan itu selesai, ibu membuat laporannya. Membuat laporan tentang kegiatan yang ibu lakukan semasa ibu di sana gitu. Gitu ya intinya. Sederhananya seperti itu. Nah, lajeng. Hal-hal anu kudu aya dina nulis laporan. Nu kahiji, penting ya kudu aya judul kagiatan. Nah, pamit aya judul kagiatan mah bingung ke anu macana. Judul kagiatan ieu mangaruhan pisan kangge pamaca. Sabab dina judul urang tiasa apa gitu. Naon sih anu dibahas?
Nah judulnya kudu ngirut oge nya. Teras maksud jeung tujuan kegiatan. Nah orang ngada melaporan teh kudu aya maksud jeung tujuan. Maksudna naon, tujuanna naon, urang ngada melaporan eta. Nya salah sahijina sangkan anu maca teh terang gitu. Naon wae misal anu tadi ibu tos nganjang ka kampung adat nu aya di Sukabumi nyaeta Cipta Gelar misalkan. Nah, naon nu ku ibu dilaporkeun, maksud ibu nulis laporan eta teh sangkan anu maca teh terang kondisi situasi jeung keayaan anu aya di kampung adat Cipta Gelar. Eta contohna nya. Teras nu katilu tempat anu dijugjug atawa dituju. Ieu mah leres nya. Tempatna kudu aya kudu apal. Nah iman tos kantenan gitu. Teras anu kaopat waktu dilaksanakeuna kegiatan. Nah ieu oge ditulis. Misalkan waktuna Rabu 11 November 2020. Ieu kudu ditulis oge. Jeung nya ulah hilap lah gitunya. Dina nyusun laporan. Tadina nyusun laporan ieu teh satiasa kedah gerecep. Jadi saatos kegiatan eta dilaksanakeun langsung di damel laporanna supados henteu hilap. Nah, teras nu kalima pamilon anu milu dina kegiatan. Jadi ditulis saha-saha wae anu ilubiung dina eta kegiatan teh sangkan apal anu maca saha-saha waena. Nu kagenep kegiatan anu dilaksanakeun. Ta ieu disusunna secara rinci jeung terstruktur. Narah anu maca teh tiasa kabayang gitu. Kagiatanana siga kumaha. Prak-prakana siga kumaha siga kitu. Jeung anu pamukas nyaeta hasil kegiatan. Nah, hasil kegiatan ieu teh hasil dina kegiatan ieu saeureusna sami ieu jadi nyambung. Anu poin kagenep sareng katujuh ieu nyambung. Tah anapun rangkaian laporan kegiatan lalampahan teh disimpulkan atau dirangkum karena 3 poin. Nyata nu kahiji bubuka, nu kadua eusi, jeung nu katilu panutup. Nah, dina bubuka ieu eusina nyaritakeun tujuan, waktu, tempat, jeung pamilon kagiatan. Anu kadua eusi nyaeta nyaritakeun kegiatan salila di ditu sareng hasil anu kapanggih di ditu. Nu katilu panutup. Tah panutup teh biasana aya acara pamungkas anu dilaksanakeun di ditu atau kacindekan. Kacindekan biasa. Lajeng, nah satu acan ieu urang tinggal heula contoh laporan kegiatan. Nah, ibu ieu masihan 2 contoh. Contoh kahiji tinggal. Laporan kegiatan pagelaran seni Sunda Karang Taruna Desa Tumaritis. Nah, di dia tadi kan dina nyusun kegiatan teh kudu aya bubuka, heula, waktu, pamilon jeung sajabana urang tinggalnya ayeuna. Nu kahiji bubuka. Bubukana.
Dina raraga milangkara kamerdekaan Indonesia anu ka-73 Karang Taruna Desa Tumaritis ngayakeun kagiatan pagelaran seni Sunda pikeun lingkungan Desa Tumaritis. Nah, dina urang nyebutkeun dina raraga milangkara eta teh tos jadi bubuka. Bubuka henteu misalkan urang langsung we kanu kagiatan, langsung kanu tempat. Eta mah engke jatuhna kana siga warta atau berita. Kan anu 5W1H teh ya. Nah, ieu ge saleresna aya sangkut pautna sareng warta tapi beda wangun atau beda bentuk. Nah, jadi dina nyusun laporan lalampahan mah aya narasi atau nya lamun misalkan dibaca mah ku naratornya. Jadi kuda aya narasina heula atau pembuka na heula siga kieu. Dina raraga milangkala kamardekaan Indonesia anu ka-73 Karang Taruna Desa Tumaritis ngayakeun kagiatan pagelaran seni Sunda pikeun lingkungan Desa Tumaritis. Ieu kagiatan teh minangka ngareuah-reuah milangkala kamerdekaan anu ka-73 sarta salah sahiji kasempetan pikeun nembongkeun kaparigelan jeung karancagean sakumaha masyarakat Desa Tumaritis. Nah, ieu mah sabisa-bisa urang dina nyajikeun atau mere gambaran dina bubuka ieu. Ieu mah urusanna kana kaparigelan nulis hidup sebang-sewangan nya. Kumaha sangkan anu maca teh tiasa enak kitu macana henteu monoton, henteu bosen, mah kumaha carana. Gumantung kaparigelan sewang-sewangan. Jadi ieu mah kedah teras dilatih, diasah, dilarapkeun. Nah, lajeng nu kadua waktu jeung tempat. Ieu kagiatan teh dilaksanakeun dina poe Sabtu. Jadi detailnya henteu ngan ukur nembongkeun atau ngomongkeun ukur waktu jeung tanggal henteu, tapi di jam 18.30 nepi ka 22 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi ditulis etana, terus tempatna oge disebutkeun di mana. Ini pamilon atau peserta yang mengikuti. Tah, uihan deui ieu anu bubuka, tadi Ibu Hilap nerangkeun, yen bubuka teh mangrupa sok disebut oge kasang tukang dina nulis ieu laporan. Jadi pikeun ngababarikeun hidup ngadamel laporan kagiatan teh. Nah, bubuka ieu teh tiasa dicaritakeun kasang tukang hidup ngadamel laporan kagiatan eta kitu. Terus lajeng deui kana pamilon atau peserta. Nah, ieu nya disebutkeun hiji-hiji tu kahandap. Jadi ieu mah wangunna wangun pointer. Jadi di poin-poin gitu, tapi tetap dina bubuka mah kedah dijelaskeun nya kasang tukang atau latar belakang ngadamel ieu lalampahan. Ngadamel laporan lalampahan. Terus aya waragad. Nah, ieu waragad dicaritakeun di dieu mah nya waragad. Pikeun ngayakeun. Jadi ieu mah transparansi pisan gitu. Dina waragadna oge disebutkeun naon-naonna. Jadi leuwih rinci. Terus kagiatan jeung hasil. Nah, tadi anu poin ka 6-7 saur Ibu eta berkaitan. Nah, ieu jadi dina laporan ieu mah dihijikeun kagiatan jeung hasil. Jadi dicaritakeun tuh. Kagiatan pagelaran seni Sunda teh lumangsung sapoe. Ari runtuyan acara mah dibuka heula ku pamapag ti kapala desa. Sabada kagiatan dibuka, kelompok wawakil ti unggal kampung nu aya di Desa Tumaritis teh tatahar pikeun mintonkeun kaparigelanana di panggung.
Luyu jeung runtuyang pidangan anu geus disadiakeun. Unggal pidangan kelompok teh didokumentasikeun mangrupa potret jeung video anu satuluyna dijieun album potret jeung DF. Pidangan kelompok wawakil ti unggal kampung teh katangan parigal pisan sarta bisa mere kesan anu hade kanu nongton. Tuh, jadi dicaritakeun kumaha nya ieu salarosna mah teu acan rinci nya. Maksudna leuwih sae mah jadi ti mimit ti kumaha prak-prakana teras dugi ka akhir kumaha gitu. Nah, terus naon wae kagiatanna ieu mah kalarasan ieu mah mung sak kagiatan nyaeta mintonkeun pagelaran hungkul nu dilaporkeun anak teh. Nah, ieu mah berarti gumantung hidap bade ngalaporkeun kumahana. Tapi saran ti ibu mah saena cing rinci gitu nya lengkap. Nu kagenep panutup. Nah, ieu dipungkas ku pagelaran anu akhir atau di akhirnya. Kegiatan pagelaran seni teh lumangsung kalawan lungsur langsar. Leuwih jeung larancang anu geus dijieun saminahna. Unggal pamilon nu midang nemongkeun kaparigelanana sarta bisa mere kesan anu hade ka nu nonton. Jadi penutup ge dideskripsikeun kumaha. Tosnya berarti ieu tos luyu sareng naon-naon anu kudu aya dina laporan kagiatan luyu. Karena ieu tos nya lumayan rinci gitu nya. Sanajan dina kagiatanna teu pati rinci. Aya contoh kadua. Ieu leuwih rinci deui. Salarosna mah poin-poin anu aya dina contoh hiji sareng contoh anu ieu teh sami wae. Sami wae nanging anu ngabentenkeunna teh nyaeta ari dina contoh kahiji mah bentukna pointer atau ieu mah pikeun ngababarikeun pamaca. Pikeun ngababarikeun pamaca dina ninggali isi laporanna. Jadi oh ieu waktuna terus katinggal aya judulna. Oh ieu pamilonna sakieu. Terus waragadna sakieu. Terus katinggal pisan imahnya pointer. Jadi orang tiasa langsung apal gitu. Oh iya. Oh iya. Nah, pami dina contoh kadua, ieu mah wangna deskriptif. Atau dideskripsikeun laporanana. Jadi sikap analisis urangna kedah taliti. Jadi mah dibaca heula teras dugi ka rengse. Nah, engke kurang dirangkum gitu. Ieu teh kasang tukangna naon, terus tujuan kegiatanna naon, terus tempat kegiatan nah di mana, waktuna iraha, terus pamilona saha wae, terus proses kegiatan nu lumangsungna siga kumaha, terus panutup jeung hasil jeung panutupna siga kumaha. Kitunya ieu mah leuwih ka urang engkena nganalisis, tapi salarosna mah sami wae. Bade anu ieu, bade anu itu. Tapi nu itu leuwih rinci dina nyusunna, mun ieu mah leuwih ka argumen urang jeung data-data anu fakta. Anu tos dikumpulkeun. Kitunya ieu contohna. Nah, uih deui kana PPT.
tuh dina tadinya medar laporan kegiatan nu tadi contoh hiji kasang tukang tos katangannya tos katinggal nu mana dina daraga milangkala eta kasang tukang tujuanna ieu kagiatan teh minangka ngareah-reah kana milangkala kemerdekaan anu ka-73. Nah, leres dina nyusun laporan teh urang kudu aya tujuanna, tujang naon pamitaya tujuanna gitu kan. Nah, jadi kudu aya udagan atau tujuan nah urang nyusun laporan eta. Henteu saukur eh henteu ngan saukur hayang nulis hungkul atau ngalaporkeun tapi urang kumaha urang nyajikeun laporan eta sangkan anu maca teh kairut jadi penasaran kan ka tempat eta gitu nya kami ngalaporkeun tempat. Terus aya tempat kegiatanna jika kegiatan teh dilaksanakan dina poe Sabtu nya tadinya pamilona tos katangan tadi di poin-poin dan orang tersesah milarina. Nah, iya terus proses kegiatanna kumaha hasilna kumaha. Nya. Iya, nu tadi nu contoh kedua sami tuh diana. Anu ngabentenkeun teh tadi teh nya wangun atau bentuk nulisna. Alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu mudah-mudahan haridep henteu sugema ku kituna anu henteu ngartos anu bade ditaroskeun mangga tiasa taroskeun via WhatsApp ka ibu ku ibu insyaallah baris dijawab. Nah, alhamdulillah jazakumullahu khairah bagi yang sudah mendengarkan materi pemaparan dari Ibu. Untuk tugasnya, Ibu sudah mengirim lembar kerja siswa di Google Classroom. Nah, amal soleh, bagi yang di rumah atau di pondok, tetap mengisi tugasnya ya. Ini untuk nilai tambahan kalian agar nanti kalian ada progres lah ya dari nilai-nilai sebelumnya. Cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa yang belum absen, terus store ke Ibu ya yang di pondok, terus yang di rumah silakan isi di Google Classroom. Terus tugas jangan lupa yang belum silakan kalian masih bisa mengerjakan dan kirim ke WhatsApp Ibu aja karena itu untuk nilai tambahan kalian nanti di akhir kan mau UAS ya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.